Naon ieu nya? Ih, dasar boga bibi teh aku onclong, datang tengah baran. Balik teu bebeja, malah mere surat kos jelema baheula. Dasar pira-pira. Aduh, geus tereh bulan puasa deh bae aing. Pamajikan can boga. Masa puasa ayeuna aing lengoh keneh bae. Kumaha nya? Abah kunaon ya ngalamun bae tumben. Bah, Moy. abah kunaon? Henteu moy. Moy, aya mumuy boga babaturan awewe henteu? Atuh lo babah, emang kunaon? Cie, apa yang kawinnya? Atuh hayang lah. Emang geus kuduna jelema mah kawin mah. Menangkan abah kawin deui. Atuh menang bah, temen aku saha tuh. Oh, sugan teh teu meunang. Emang abah yang awewe model kumaha bah? Lah, abah mah geus kolot moy, embung muluk-muluk. Yang penting nyana bisa ngurusan abah be. Teu kudu geulis, teu kudu bohay, awewena jang abah mah moy. Yang penting mah jago di dapur, lihai di sumur, ganas di kasur. Sakit ge cukup jang abah mah. Ih, kos nu kuat bae tah abah, baut nangis aroya ge. Aing mah moy, kolot ge cangkangna doang. Parabotna mah ya ngora keneh. Ih, naon bae tah abah? Hese yembe mah, geus lah mumuy dek leumpang. Dek lempang ka mana moy? Dek ulin ke mah buuy, bete di imah. Ngaranna doang boga salaki orang Arab, can nyorang diajak pelesiran, kok mau ke Arab mah. Tapi dipikir-pikir, oge nya eta diomongkeun ku mumuy. Tapi sabodo lah, eta mah urusan nyarana. Mendingan ngalamun deui aing, sugan bae jadi kenyataan lah. Uy, Rek, saha? umuy uy. Oh, tangguan sanggadang moy, maka baju heula. Heeh. Mancung. Bu Ina aya moy. Aya, kedengi keluar, make baju heula cenah. Oh, Duh. Ngaloyog aing bisa gede ka hulu aing di imah bae mah yeuh. Sugan bae aing ngaloyog mah mun duit atuh meureun di jalan. Kadang amat ya apa ayeuna. Padahal anak geus makan di korso beuh. Ilo kan anak kudu mandi deui yeuh. Mandi, ulah, mandi, ulah, mandi. Duh, mandi deui na. Mandi bae lah, mau keur dicai. Soalnya sekarang saja ya, cuaca bulan puasa. Anak-anak mah deket lah ngintipna. Dokter puasa pan, gak tambah kepergokan malu aing isin. Mendingan ngeuseup heula enak-enak malah. Ngeliat teh sekor, masih puncak. Luar-luarna kos aya nu keur mandi ya di sumur. Wah, bener ya main mandi. Malah amatnya orang dia. Anduk jeung sabun Kayak anak ulah dibawa ke. Anduk jeung sabun, pakapkeun ke di dieu jeung paranti anu mandi.
Masya Allah. Aduh, masa anak mandi tuh pakai sabun? Alah, tukang film tuh. Mandi tara pakai sabun. Tis jasa China ya. Kocai gunung. Mana sih banget mbak ya? Wah, bagus sih mah awewe yo. Buk nage kandel jasa, pas bulu domba, bangsa namukung babuga nage. Suwe kak, kayu ngagaman bae. Mas anu ngintip aneh ya. Suara nama. Apa yang awe ngintip aneh ya? Waduh, jemput lah. Waduh, penuh. Kemana tuh mandi? Jangan ada seconap, yang pacar awel we. Lamok CRT. Sial ya awak apes bae dibangun tipna. Teka pergo kapanggihan. Mending kapanggihan aku awewe mah. Iya mah ku conat. Ku yang pacar awewe seconat jadil doang isin amat engnya. Aduh. Dekat mana teh? Nuka mana ke? Hanya nyobain secangak. Ya intip ya, intip. Kosnya bagus ya enggon, yang tempat praktek. Menang diinjem tuh nya. Aduh. Asal kapanggi conat ge aing mah apes bae. Sakumaha di Jakarta manuk puyu. Hai budak letek. Ari sia. Tanya aing teh meureun babatokna. Adis ya. Sosopan amat sih jadi di mata ya. Tanya aos ya, aing ketua RT di Deo. Ilokan. Masa budak letik jadi RT gitu sih? Adisya. Sok wawanian, aing malah 3 RT. Wah, kosnya bener ya ketua RT. Lain nalagaan. Siap RT. Nah naonan seculak-culak di mah warga aing. Curiga aing, dek maling sia. Ulah sampai dikerahkan ya warga dia ku aing. Ulah atuh. Urang mantri. Gak ganti nasi om. Oh, tapi kunaon sia teu laporan heula ka aing. Lain teh laporan teh. Setiap orang kayak mah RT, RT-na bae di imah. Emang teu nanya ka jelema, aing ka mana? Nanya, cuman jawabannya sarua. Setiap kula nanyakeun RT ka jelema, jawabannya pasti geus lempang tisu keneh. Badi mau tara aja cenah. Bener teu teh? Aduh, Hoi, kunaon teh? kus udah dibahas. Kabeneran orang dek nanya ieu teh. Ieu tempat yeuh boga saha? Kosna tempat cocok jasa yeuh, yang peranti orang praktek. Ieu tempatnya tah. Oh, boga bedod. Kira-kira jelema kamarana nya teh? Harehe amat ieu teh ka jeuli-jeuli acan. Ayahnya nama di warung, lamun berang kieu mah. Oh, Tangguhan di dieu, urang gerokeun jelemana. oh. Nuhun atuh Pak RT, edek ngagerokeun mah. Oh, sami-sami. Wah, bisnisnya jeung bedod. Mudah-mudahan tembus. Nah, kapanggihan si jeung aing di dieu. Geus berani sia ka aing. Hi, lain kitu dot. Aing mah hendak ngabejaan sia, aya kabar bagus. Dek kabejaan naon sia ha? Dek bebeja sia boga video anyar kitu nu pira. Hahaha. Moal katipu aing enak mah kumaha bege. Lain dot. Di mah sia, aya jelema. Dek ngontrang saung sia kos nama. Hah? Nu bener dinya teh. Bener dot, ulah poho be komisina.
Alah, gampang eta mah. Benernya, benernya. Bener. Kopi nu jeung mie sia meuli kamari teh ya. Geus ulah dibayar, pokoknya mah aman. Kabeneran jasa soalnya yeuh deuk bulan puasa. Jeung meuli jabang pandek lebaran. Teh, ayo urang ka ditu yuk. Ampun jasa ya, Dot. Orang tuh bisa ka ditu, baju bararasa kieu, teu bisa ngasup angin. Oh, atuh. Oke, tenang komisi mah aya ti urang. Oke, Dot, oke. Lumayan ya, ada kontrak saung. Lumayan lah, yang ngajak tur Pira. Sing deal lah pokoknya mah. Kebal jasa deh ya RT ngagerokeun nu bogana. Kumahanya? Tangguhan bae lah. Bes santai ya. Ih, itu sanu geringnya. Tumben amat itu di saung mantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanu gering Pak Mantri. Ih, eueuh nu gering ja. Orang keur nangguan jelema ieu mah. Oh, sugan pajar anu gering. Sarua jeung orangnya dekat timuan di dieu. Pas aya kitu mah, sarua. Sebenarnya Pak Mantri kena nangguan sasi. Keur nangguan Pak RT pugu. Keur neangkeun nu boga tempat ieu yo. Oh, atuh kula Pak Mantri. Kula ka di bijan Pak RT tadi. Berarti didinya beda dah tuh. Tumuhun, kula bedod. Terus ngomong-ngomong, aya peronannya Pak Mantri. Jadi kieu Pak Bedod. Kumaha lamun tempat ieu kukulan dek diinjem peranti praktek. Menang tuh Pak kira-kira. Aing salah deh itunya. Tadi dek nan. Dek nginjem saung ieu Pak Bedod. Jeung muka praktek karak 5 tahun mah. Jam masa bakti urang selama cicing di dieu. Menang henteu. Babatok sia. Man injem-injem bae. Ai teh gablok duit mah ulah sok hayang muka-muka praktek lah. Saung aing anyar dek diinjem. Sia boga rangguan jore blagu. Munah bae sia men unjam injem bae. Parang sana naon bo diinjem. Dasar mantri gedang.